Kaula nu Prabu Batara Krasna socana ngalirikak jiwa sareng katengen nyata ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padma Negara itu kayana paling itu sekali tah tidinya cobi apunten Raka Batara bilih kena kasarina rasikona akang pae bangga atau tong dilempeng ka akang kana buka we sieun meureun aya ka sieun make nyarios punten Raka Batara sok iya wah hebat jadi hebat luar biasa don lajeng ayo sia nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka pelma mana kasakkeun sampean Padma Negara iya dinasti Kersahyang tumampara ieu panah Arjuna anu ngabeles hatina kareta palih ti kidul abang kena resitorna guruna kakungan Aji Sirweda dan Nurwenda Sri Nurwenda itu kayaan anak ieu panah Arjuna anu melesati paling kidul keuna kana tatakna Burisrawa ya Kang kumaha nasibna Padma Negara dulu itu euy nu ka teuing geus didengkek kakang mah oh ayo ngomong ada-ada silung aneh kaki itu dan aku jelema jelema sempal tak-takna ieu Burisrawa saha Padma Negara rekatnya anak gada ieu Burisrawa ditinggang sirahna bencar kugana order ya geus jangkung gede gini teburu ngekeok bro Sapira udah wah paling is kade akan paling eta mun urang mah jauhan atuh hop capok siapa ini batur capek teh kalah silat sorak kenalannya Burisrawa gogor hidup Satyaki ya Akang ayo Satyaki
ki sadareun teu naon gitu akang teu barukan manehna anu ngalehkeun teh meureun burukanana meureun henteu puguh ku aing guru sarwati di Baledog hulunya sarwana jeung akang nu kieu nu gablek jasa mah percaya didenge teh berdina tuh ya Kang aneh ojo jungka teh dulu oh aya kitu akang sahanya Kang ujung pegat segala tah hebat luar biasa aya nu suka anon bebela euy ngan teu puguh datang ti mana kitu ku akang teh ngan jelas mah lempengan ti belah ditu ujung oh kitu teh katinggal ku akang da loba nu bawa gonewa teh teuing saha wah dinu kieu mah akang gonewa meureun di dinya teh tanda tanya we duka teh teuing duka nu bebela we mereka teh bodoh nu penting mah keok lah berjuang di medan perang Rasidrona anu aya dina luhur kareta iya inggih kenging pujian Prabu Siyudana miwah para Kurawa nu sanesna da puguh memang atuh dadorna mah saha anu tiasa ngungkulan dina mentangkeun panah Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna Kerepa kaulan teu nunutan sih henteu syukur kade jadi kusir teh ulah meleset teh saroja ngorbankeun aing aing kana unyam injeun beuki sama kade cing hati-hati kade jupiran teh gimana syukur hebat Arjuna hebat anjeun kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak kan tenang sepuh ku Arjuna teu misal ka murid teh mah etas tapis dina panah teh saha nu dipuji dorna guruna cenah murid-murid saha Arjuna teh murid dorna heuh alus sapal balik-balikanan Kurawa ka aing teh ngarusak Kurawa mah kulana ukur nyadap elmuna mana anu becus urang Kurawa nembakeun panah nepi ka tapis leuwih ti Arjuna aya aya Adipati Karna geura anu lain-lain anu nganukur nempo becus anu mulungan becus heeh kasih anu guguru Arjuna hampura cu guruna kaset amat teh hiji kolot anu kudu dipercaya pisan di negara Astina da puguh tiba heula di negara Astina diaku kurang Astina wajar we siku pemamertahankeun ieu kejadian lain amat teh lain dek maeh anu jadi anak lain bener ngan ieu mah tugas jeung kawajiban salaku senopati tenan bejakeun ka Swata mah amat pang tukangna cicing teh kitu sae mangga kulan da pangna kikian di aing teh mela anu jadi anak anak kan hiji-hijina sieun teu kasakolakeun nya kitu kulan iya penting teh sieun teh sagala kabeuli untung da kawina aing mah heula geus karolot cacak-cacak nu matak hinarkeun teh kawin ngora-ngora teh orang-orang nya paling hei Arjuna tadah ieu panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah mun bisa nakis anjeun bakal kalengitan wala dia bala tamtama awas Arjuna panah hiji bakal ribuan panah Pak Guru anak aya
di mana? Walah, Woi, ade akan. lah, nah, awas ya, botokan itu botong, lah. Ada sing balalesur. Itu panah nepi ka kawas manuk, lu. Wah, menipu kawas. Manuk ngabring dia geuning. Ya ngabrang na teh Kang. Masya Allah, eta teh makan dorna dulu. Aya kitu dah. Wah, cing jarung ke bala tentara pihak di Panawaran itu. Oh, bener Kang. Wah, kaseret deui, kaseret ieu. Ada kaseret Kang. Kaseret urang ieu. Kade atuh Akang. Nah, dorna teh jadi teu kempreng. Lah, naon ari geura aing teu ngarti ieu. Ada sabelah biasana mah. Biasana mah pandora mah kempreng sabeula. Gambar sabelah. Apanya ke tasbek lain kempreng. Ti palitek saeutik teh baheula ku gana mana. Eta teh. Misalah meureun aya mah cager meureun. Manya kempreng terus. Ah teh nya teh rusak galur teh situ. Ayo maju anak, ulah lupa. Prabu Batara Kresna salik nyepang les di handap. Iya ge. Arjuna mansat rada kaluhur. Leres. Nya eta maksad nyalametkeun ulah dia bala tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur. Iya ge. Ama apunten we ieu ilmu ti salira teh bade di wangsulkeun deui ama hapunten ama. Sarua pada saktina Rasidurna pada muji ti sapangkeunana kalayan aya panah anu tiasa ngaluarkeun seuneu seueur wala dia bala tamtama pihak Pandawa nu kaduru itu kayanana atuh Arjuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun cai. Iya ge. Atuh wala dia bala tamtama tiasa kasalametkeun lami ti lami. Iya ge. Arjuna karetana munur kaseret ku munurna wala dia bala tamtama ku ngamukna teh situ. Mundur. Sang Prabu Batara Kresna nyata ngeureunkeun karetana widi ti Arjuna maksad nepangan Bima sakedar. Yayi Bratasena
Dia balatam tama anu gempar ku ngamukna ieu Bima. Ieu ge. Da puguh memang Bima anu diserangkeun sakatuh rupa-rupa pedang panah jin sajabana. Leres. Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakur. Ieu ge. Ya. Wah. Akang ku handap. Wah, aya naon ieu? Hapunten. Ya. Di tengah memundur malah dia bala tamtama. Hebat si guru. Potong tuh satu bulan. Saya hebat. Urang sadayana baka pinangih jeung kaansuran poe ieu. Ulah atuh. Semuhun. Mung aya cara ieu. Cara naon? Hapunten. Ari dorna teh nu dipika nyaah nu dipika memeutna dina hatena ti lahir nepi ka batin teh lintang ti putrana Aswatama. Wah, eta nu dipika melang teh. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Leres. Ieu. Akang teh aya weh ide sakedik. Naon? Bisa urang baka pinangih jeung jaya. Jeung kaunggulan bener mah. Wayahna kalemahan dorna kudu diala. Cara jeung katantuanana. Cara katantosana politik kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Wah, nyen kesempatan tina kesempitan teh ieu. Gajahna teh ngarti ai ngaranna teh Aswatama. Aswatama sanes Aswatama. Rada ngawat sakedik mah. Ari putrana dorna mah Aswatama ieu mah Aswatama. Hestitama. Hestitama atawa Aswatama. Tah pangningangkeun gajah eta tuluy yai nyana kualat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh menta supaya surak belah kidul. Yen Aswatama gugur. Estitama gugur. Nah, eta we. Estitama. Bohong urut. Entok. Wayahna jalankeun. Dinu kieu hayang. Demi kaunggulan urang. Ayeuna. Ieu aku tak lumampah kakang. Hari maneh atuh nutur-nutur warek naon? Da aing teh boga hutang. Lain kudu nutur-nutur wae mun urang menjauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman bukan? Ini aya menjadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh. Tah geuning. Nah geuning aya. Aing caketan mah lumayan. Aya proyek. Aya pagawean da Kang geuning. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngorebut. Ulah di Seur sini. mau wae mau program aya teh abdi teh. Oh, jadi. Nya. Kan. Engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Cing. Kayak gitu. Taina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun dorna nanyakeun ka maneh. Cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang, soal ngomong masuk dileuwihan. Ayo urusan ka bohong. Lamun kapi-hapean duit dikurangan. Ayo urusan ka bohong percaya. Ayo soal ngabohong mah siap lah. Iya. Ayo ekol mah da teu aya usumna, jengkol aya. Benar Kang. Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka.
lain pakai disebutkan sama teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin daun Kang Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran Moni aing jelema hirup di dunia mah can puguh doraka jeung teu na kabeh oke Kang ieu mah jalma doraka we Kang biasana nu nuduh kitu teh manehna teh eta pedang sakit nu doraka mah naon pot anjing teh ulah ieu kagereneng aya teh teu hate ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala ulah tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah wah tebih eta mah udah kena beca di bulan ya teh keur perang sak otak teh ka mana wae di manya aya besa aya beca di Cicadas aduh nah itu kemana wae Kang mun urang mah ini teh heug jeung ongkos kahayang ka indit kitu nya pantes kode juragan Abimanyu baheula itu ka dewe kalau ke duit Kang naon geuning kebenaran ka dieu naon sebutkeun jauh teh tadekeun gajah rek dipaehan nu di mana ting nu di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah banyak nih rek dipaehan ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Panawa mundur aya teh sakti budorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak moal dek ngaluhuran sirah arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ieu teh alhodak karasa atuh munur ada munur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul laki dua ada gajah jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati jauh-jauh tuh ke Bandung ini yang boga ing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh anak Dorna Aswata oh tah eta da pripodi Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ke juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di bulah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewe teh keur usaha kitu teh bejakeun keur Cirebon nya keur nyebarkeun KB naon KB teh keluarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung ieu teh ya keur perang keur KB pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswata mah paeh bejakeun heueuh kitu pira ge sakitu tak kitu pira ge oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun Aswata mah paeh Aswata mah gugur acan engke teh kamu yang biasa tuna lampah eta kacarios palih kiduleun Arjuna anu aya di tengah memang palih kidul oge nuju trong-trong seret sumere dan banting pinantingan wala dia bala tam-tama semata itu kayanana aya raja anu ngaran Prabu Pramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumak panah jeung sajabana dina kantong-kantong gajah parantos pinuh ku rupa-rupa pakakas
halu mampatina kendengane pun bendrong dia. Aing bakal ka Jojo Nagara. Bakal ka bentar kemana-mana. Wisatawan di luar negara domestik aing. Tuh, leres. Bakal datang ke museum kula aing. Tangtos kula. Geus leuwih ti 3 treukeun. Wah, mun truk seueur pisan kula. kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra. Ayo walat dia balat sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa. Pakakasna cokot kumpulkeun. Hige. Ayo. Mangga.